sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusia sabalikna ari wujudna manusia ari hatena monyet keurna naon daw cing ingat anoman mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate daw cing regreg ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina daw sabab cing inget boh anu nincak boh nu ditincak nu ngadenge boh nu ngadenge nu katingali boh nu ningali eta kabeh pagelaran Jawi karaton bale mercukonda jonggring salaka sawarga Maniloka yang otipati Batara Guru Resi Narada ngahaturanan linggih Anoman Perbansana Suta di alas kenali sadamar sapada tungkul hamari keludat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamorna lendra watak wantos otipati dudu wong samane sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Kakang Panjin Rada kapayun Kang Adi kaula nun kula mangga nampi adi alayan unyuk sumangga atuh geuning parantos rawuh ieu nu disaur nu diangkir parantos ngancik nu dianti-anti teh geuning bagea anak gua Anoman Perbansana Suta bagea anak ing kaulan putra Anoman Perbansana Suta nampi kana pembagi layan ujug sumangga ngahaturkeun sembah sungkem kohnyuk panjenengan Pangresa Ramadiwaji Anoman kaulan pujastuti anjeun ditarima ku dua leungeun ken sakatuh simpen pulungi ati pun teuing mastaka nampi rebu nuhun laksa ketika bingan kaunyuk rama ua nuhun man ditarima kuwa kalihna ti eta hapunten tino pihak kalepatan asa alalajrih temenan kaula teh biasana dileuweung manawi ayeuna aya di puseur daya karaton anu sakieu hururung harerangna anu ditaretes ku Intan Rinukmi asa tetegeun manawi kalayan bilih aya anu suudon cenah meureunna monyet asup ka sawarga hapunten we deuleuh nah tete caritaan teh Anoman heuda sarua ai hate mapan daw da pugu dikersakeun anak kaula mah geuning wujud teh kieu monyet hakeun bae sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusia sabalikna ari wujudna manusia ari hatena monyet keurna naon daw cing ingat Anoman mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate daw cing regreg ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina
sabab sing inget boh anu nincak boh nu ditincak nu ngadenge boh nu ngadenge nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya moal leupas urang tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid. Ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kasep anoman alat deteksi wungkul moal leupas tina paningali anjeunna dek ngabohong kumaha dek mungkir kumaha jeung naon akun atuh. Urang mah hirup di dunya ngan ukur derma ngalaksanakeunana meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mah ari pangeran mah moal rek ngahukum sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana heuh dawuh. Oh kitu cing regreg jadi hari ini teh putih sing boga kayakinan we dina diri ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeung naon nu dipikasieun naon nu dipikawani hirup cicing di siger tengah ulah hareup teuing besi ti kusruk tukang teuing besi ti jengkang siger tengah we hirup mah dawuh ha kitu engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyengsirikeun batur teh ta eta teh proyek kasep kuat jeung teu na nyaeta iman dina hate eta tau greg nuhun ngan sajabana ti kitu leres ieu teh aya pikeun saeunaon ala lajrih temenan Kakang Panjin Rada kaulan urang dongengkeun bae mangga nyakseni akang mangga anoman kaulan ari ama teh kapan Raja Triloka leres Tri Hartina tilu loka alam ieu alam Mayapada alam Madyapada alam tengah teh leres alam katiluna alam Marcapada ta ieu teh aya dina kungkungan ama nu tilu alam teh kabeh leres jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalametanana jeung sagala rupana pikeun ngatur eusina ieu tilu alam teh ama tangtuna oge ieu teh meureun gawe ransage gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya leres ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diansam ku urang nyaeta anu lepas tina aturan teh sanajan ama ge nu nyeka aturanana ai salah mah hartina ama oge tetep bakal kena ku hukum oh leres tah kitu kasep wayahna we da di dunya leres kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa zaman kiwari mah kade hah? Leres. Oh, dah aneh atuh. Leres. Nah kumaha atuh ieu teh kulan. Da ari agama mah geuning parantos ti baheula turun. Anu moal dimangmangan deui eta ayat-ayat pangeran teh, tapi naha geuningan ku bardegongna nataku. Hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran parantos seueur nu bararudeg parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos oray nyingcet
miyuni orai miyuni monyet miyuni bagong nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngaliuk. Wah, rupa-rupa kejadian alam marcapada. Gitu. Anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam jeung bencana alam. Musibah we jeung musibah. Seun bade ngalepatkeun saha da tetep ieu teh kalepatan manusia. Gitu. Kakang Panjin Rada kaula cing saurkeun. Hasil ngadongeng dinten kamari leres hasil gempungan urang sareng para juata marasanga mangga hapunten atuh adi mangga kieu anoman pangna hidup ayeuna di haturanan hasil gempungan para juata marasanga juata para manten bayar-bayar hasil saur manuk sabab ieu kejadian alam marcapada teh moal buru-buru rengse lamun anoman teu ngalibatkeun diri ari sababah heula dina zaman ramayaan aya kajahatan anu dilaksanakeun ku Prabu Dasamuka anu luar biasa eta kejahatan teh hese diungkulanana bujang hingga manusia anu aya di alam marcapada dalah dewa-dewa kabeh teu kuat nying hareupanana tapi geuning ku ayana Batara Rama Wisnu turun ke alam dunya menang bantuan ti Anoman sabalad-balad kajahatan bisa rengse bisa ngurangan nyaeta Dasamuka teh tayeu teh lamun teu nyonto kana kajadian nu ti heula moal bisa lancar urang ngabantun kana conto anu geus ti heula hirup mun teh mah aya di alam marcapada leureuh nuturkeun galur karuhun mapai lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji leureuh loba contoh leureuh contoh kajahatan boh contoh dina ngajalankeun bener jeung adil leureuh yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah ta eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema anu alanyar sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun leres ku jelema-jelema dicengcangkeun leureuh malahan nepi kaloba nu nyemah kana kayu kana batu kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung Anoman ayeuna disemah di dama-dama eta musirna teh pikiranna teh kana patung jeung ka Anoman teu inget kana perjuangan anak Anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna akhlak Batara Rama baheula malah ayeuna teh loba anu condong ka jelemana ka Batara Ramana teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas nah teu ingeteun manusia zaman kiwari pangna disebut hirup teh pangna gelarna di alam dunya teh eta teh hartina manehna teh derma hartina dipercaya dikawasakeun heula anan pikeun ngatur akhlakna leres ari gaib anu disaluareun tina wujud diudag-udag disemah di dama-dama leres
malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukieun keneh dahar di ditu teh malah loba menta teh kanu para raeh sedengkeun menta kanu hirup ge geus para redit anu para raeh dikiriman ngerasa kuhakaneun aya fakir miskin diantep ta eta di mitos-mitoskeun teh leres oh leres sana tahlil teh pan kangge nu paeh heueuh tapi mikirna beda bener ari tahlil teh keur nu paeh naonana paeh hatena di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihan teh keur paeh elingan la ilaha illallah sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teh hatena ari hate teh urang jero kubur tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran aya papageran teh pan tulang dada alam kubur teh urang dalem tah eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah hartina teh dielingan dibejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apan alam kubur teh poek tapi bisa alam kubur caang tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa ilmu jadi we caang batinna teh da loba jelema entong borong make ka uwa loba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh ya hartina keur paeh hatena keur poekeun oh eta asli nama eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu nu caket geura raketan nu deukeut geura deueusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teh eta heula bunuh ku hidup Allah nya dina diri urang kene kasomongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi nya ta eta heula we bunuh eta ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup ku maneh pashadu ala anfusikum leres nya nu matak ulah leutik hate domeh ieu wujud monyet leres adi leres cingreg tah jadi pangna ku uwa di haturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da ai dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya
lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngarona sis kamling teh eta da moal musna ai kajahatan udah geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun leres nya nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah kajadian alam marca pada meureun kasaksian ku Anoman hareng-hengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab leres da dosa-dosa jelema memang dosa kena jelema tapi urang usaha leres keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema aya pagawean jelema aya jelema na teh berpangkat jelema na teh dipikasegan ku sararea ya nu matak tah bahayana eta teh kitu di mana jelema dipercaya di mana jelema geus disemah-semah geus dipuyung-puyung ku batur di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sararea hartina babari pisan ngaliarkeun taleus ateuna teh tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun ngan ieu mah cukup keur urang nah aya rahasia naon ieu teh kieu saurkeun wae adi leres kieu aya kajadian alam marca pada anu teu kaharti ku akal puguh ari angin puting beliung mah puguh ari kahuruan mah puguh ari banjir mah tapi ieu mah aya sababaraha kali kajadian sagara sabadarat alias tsunami ukal eta kasep ieu teh aya kasang tukangna ieu kasang tukangna teh moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidap Anoman perbansana suta nu matak ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian kumaha wayahna we Anoman dek diperdih dina waktu ayeuna gawe yayogikeun tanaga sareng emutan bujeng ieu kapurut barganing tanaga larapati kasangakeun naon anu kedah dijalankeun demi kasalamatan marca pada ari dosa mah dosa urang dieu keneh kumaha dina zaman baheula anu geus kaliwat ler aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh senjata pangampuhna di alam dunia kulantaran hasi gentur tapana dijabah nya dibere senjata nengala hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna
dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh dijabah wae dijabah dek kana hade dek kana goreng dijabah nah ari boga cita-cita goreng dijabah wae apan adil ari pangeran mah ieu teh pangeran teh nanaonan atunya alus acan ngarti mah teu naon mending keneh halewoh nu bodoh mah ieu teh saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran ai kitu nya pangeran ngayakeun nu jahat pangeran ngayakeun nu bener tuluy para saya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna eta salah sahiji pikiran anu kerdil anu purak iya kayaknya nanaonan atuh ieu teh keun bae dan nu bogana rek kumaha-kumaha oge naon urusan urang iya nya kudu kagunganana urang mah derma nya ongko ngayakeun nu jahat geura tah pikeun pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyieun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyieun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener geura pek pikir eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh diayakeun Firaun teh keur nyitak nabi maha anjeunna mah dina sagalana kieu we atuh aya nama aya anoman sok lalajo wayang sok sadalangna tarmo atau dalang sano resep lalajo wayang resepna aya teh Gus merangkeun naon pangna diperangkeun sapertina nya mode nu jahat gitu jeung nu bener tah lamun anoman nempok nu jahat dina wayang kumaha geuleuh tapi dalangna mah da nyaheun dalang namanya ahun grapek paok dorna da ngamuk dalang teh atuh kudu lalajo bari pika geuleuh teh dorna mana ai ku dalangna bajuna kuleuheu digenti deui cetna kuleuheu dicet deui kitu ai nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana nyaheun nya eta urangna we sabab anjeunna geus nyieun pelaturan tak ieu aturanana supaya maneh ulah lepas ulah ancurub kana jurang katunggaraan teh tak ieu pelaturanana agama disebutna la ilaha illallah nya kitu dek ngadebat naon urang ka anjeunna moal bisa ngomong naon-naon da mahana da sagalana ge nu anjeunna dek kitu dek kieu oge nu da anjeunna leres tah jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna aya kajadian sagara sabadarat cai naik ke darat ratusan jelema nu korban malah ribuan leres tah sabenerna baladewa teh nyoba tadina mah heureuy nyaeta ngagunakeun senjata nenggala di tengah laut uji coba nenggala di tengah laut
anu temah nasi tanah di jero laut teh ngegebros cai ti dieu kumpul kayaknya balik deui nya nyerang ka darat jadi ieu teh ulah nasi Baladewa kalakuan Baladewa kaget tenera hamidanget kaget tenera hamidanget tenera kingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya Dulur-dulur sadayana hatur nuhun anu tos like, komen, sareng subscribe. Tong hilap like, komen, sareng subscribe kanu teu acan subscribe. Hayu urang prungkeun deui caritana. Wilujeng ngadangukeun. Hup ulah nafsu di dia hiu kurang ajar eta kuduh silakan manusia anu teu tua atau dosa ka babawa dek nitah kresna da kresna mah adina buruk-buruk papan jati paribasana iya tetep saeutik mah bakal aya nyantel kumaha carana ta eta jeung deui lamun kresna nyarek ieu teh bakal ngalibatkeun nagara jeung nagara engkena bakal tambah korban holu saha nu wanieun ka Baladewa da dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeun na eta senjata nenggala teh heug ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipake na saumur hirup teu meunang ngadua kalian tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali ye wayahna pangyokotkeun deui senjata nenggala jeung pangmawakeun Baladewa dek dipenta pertanggunggan jawabna wa ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna Baladewa teh ku Anoman lain Baladewa nyarita ka uwa kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teh kitu ngan ku jorojoy hatena Baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman rada miris mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Bahtisna Bahtis tak kasieunna teh ku pilot mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangul singa Depok ngaranna teh robot nya kasieunna teh kunaon kasieunna teh ditagih ayo mana we teh kasieunna teh dihiras tah we ta ongko leres tak kitu kasep wayahna jalankeun tugas pangnewakeun Baladewa pangyokotkeun senjata nenggalana dicokot senjata nenggala teh pikeun hukuman ka manehna sabab lamun eueuh senjata nenggala manehna teh lemah hatena teh nyangakeun adi pansena tah kitu Anoman kumaha carana pikeun kacangkalak eta jami parantos aya anu uningaeun mode Pandawa mode Kresna kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayeuna Baladewa kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh tah kitu ngan ukur boa nah heueuh nahanya padahal leres kungsi Baladewa teh kitu kurang ajar bahaya teh tenenggala teh lalawara malahan
ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita Baladewa teh rek nyieun anak-anak nenggala dek dijualan ka tiap-tiap negara. Leuwih bahaya ya. Wah, hancur dunia teh. Hancur dunia teh ku manusia. Hapan kitu dina catatan kitab oge. Yen ieu ruksakna dunia teh ku polah-polah jelema. Jelema anu geus kaleuweuhi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema nu sok kaleuweuhi. Leresnya. Tah kitu anu mah. Wayahna jalankeun ieu pancen pangnewakeun Baladewa. Malah ayeuna teh Baladewa teh make kedok naon jika jelema nu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan miningan banget ku sawe atau kalah beuki gede dosana nya wayahna we cangkalak Baladewa ku anjeun dek ditungtut di dia di sawarga kahiji senjata nenggala pangyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan Baladewa kitu lara jadi wayahna meureun di hukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara kakara maka dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna Baladewa. Sae. Diestokeun. Kinten dinten iraha. Anoman perpansana suta kedah ngalajalankeun pancen ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh. Lamun teh mah hayang buru-buru panggih jeung Baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa karombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana. Sae diestokeun. Wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we. Tak itu? Mangga. Moal dienjing pagetokeun ayeuna keneh we penginnya. Los. Kira jalankeun. Nanging ieu bilih ieu mobilih. Bilih Baladewa minta bantuan ka jelema nu dipikasieun di ku kaula kumaha. Harewosana ceulikna yen kaula teh tugas kitu. Tugas ti sawarga. Kedah di harewosan ceulikna nya piraku teu bisa pek sabisa-bisa we. Mangga atuh kitu mah. Moal teu dilaksanakeun ku kaula. Bejaan we lamun aya jelema nu dipikasieun ku Anoman melaan Baladewa, bejaan ceulikna, bejaan make beurang gitu isuk teh. Ya, mangga. Kade kudu dicatet tah dina kwitansi. Bisi kumaha lamun ke dipotong di gaji? Mudah-mudahan anu merestuna bae. Pek pitulung pangeran rahmat pangeran baka marengan ka jelema anu cicing dina jalurna geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana nyaah ka masyarakat marcapada sanajan bari jeung monyet pek berjuang tapi ulah kaciri berjuangna ulah kaciri nyumput buni dinu caang we kasep ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah nya ulah nemrak di mana nyeun kahadean teh ulah hayang kapuji deh ku batur timalan geus mimitina diajar ayeuna mah diajar dewasa dauh rampung daud tutas pengandika bralu mampah jeung lumaku pangdoa wa aya disakikeun hidup kasep
Mugia angsa dama anoman Baladewa anjeun geus ngalangar karena perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nanggala sehingga can mangih hiji karepet anu hese di ungkulanana der ieu dipake nyoba-nyoba Kakang Panjenrada adik mugia para juata marasa ngajuata para lumanten bayar-baya nyaksian karena perjuangan Anoman timbalan para dewata mangga urang sami-sami nyakseni karena perjuangan Anoman perbancana suta kalayan mentas supaya bantuanana gawe bareng di mana Anoman kacadir bang